Kakoncara hiji istri damelna wungkul ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci serta tegadusa laki. Wastana Siti Rabi'ah ka Allah banget mahabbah dongkap kana hiji waktos ajengan basri ngades malah ngabantun rencana santri anu pangagemna sadongkapna uluk salam kitu kahormatan Islam. Ieu akang ngadehesan ngajug-juk ka pamaksadan rehna akang nguping hobar aya hiji istri sobar kakantun ku carogena Siti Rabi'ah wastana kumaha kinten-kintena neng di waktos ayeuna upami akang dijodoh kinten-kinten eneng ridho nu mawi Allah marangkeun maksad akang diluruskeun. Siti Rabi'ah ngawalon bari calik dina anggon sabari nutupan gerdeng tutupan to anu nebreng saha anu pangalimna ti antara anjeun dua saur santri pangagengna abdi mamung pangiringna ajangan basri nu maksad ka ibu tangto sababan walonan Siti Rabi'ah nuhun akang arek nyaak ka abdi ngalelehengkeun teu aya nu ngusahakeun namung abdi pepentaan sanes rupa papakean sim abdi gaduh masalah lamun kabuka di pasrah pisaur ajengan basri masalah akang kabeki coba ka akang saurkeun mun bisa dipangjawabkeun sanggemna Siti Rabi'ah masalah teu seueur ieu lamun jiwa abdi maot naha iman abdi lepot atawa abdi salamet iman teh kabawa maot lamun abdi geus ditendeun di kuburan dijepatkeun mungkar nakir pada nyual bisa jawab tawamual nalika jalma kumpulan di masyar abrul-abrulan abdi bakal
buku kenca tawatikatuhu dina golongan mana abdi diayakeunana nalika jalma dipecah dua golongan dipisah kana rakasa golongan nu ka syurga saabrulan ieu nu opat soalan enggal ku akang jawaban dauhan ajengan Basri akang name mendak istri ku akang moal kajawab sabab eta kabeh goib akang mah sanggeep papisah sawios teu cios nikah tibatan ngajawab soal ka dieu ukur hanya kal maka ajengan teh nangis bari angkat lungas leungis akang ulawa kamios sanaos nikah teu cios sim abdi rek naros deui mumpung keur aya kiai naha are syawat istri eta sami jeung lalaki nyakitu dina akalna kumaha aya bentena jawabna ajangan Hasan istri syahwatna salapan lalaki mung ukur hiji ampiran tetahan uji salapan akal lalaki ngan hiji akalna istri kitu dauhan ajengan dijawaban panungtungan sangemna Siti Rabi'ah naha akang hoyong nikah syahwatna mung ukur hiji cik akang sing tahan uji dauhan ajengan Hasan ulah sok angesan ayeuna akang pamitan ka eneng nu geulis pisan eneng entong bendumana akang ngadon ngiring nyemah dahar leueut teu nu ngeunah mugi sing janten sedekah dahar leueut anu ngeunah mugi sing janten sedekah